Oh, kamu kata? Buka. Di mana? Di Cirebon jauh. Ada era atau berenya? Sangaran kamu mana? Si Irma. Irma. Biasa jauh. Tuh ya bocil nih. Gimana aja? Mana naon? Cik. Aku benangan sah. Enggak satu. Tinggal aja lah, Cing. Oh, Oh, Ah, bejakeun Eh, si Cing, Aa. bejakeun. Lumayan lah, kita tuh koleksi. Oh, bahaya. Untung lah. Jangan happy-happy. Kenapa, Mang? Itu kaleci di sana udah ageng. Ayo orang kancing mana orang beja. Tuh aja mana tuh? Kelak. Adi urang kunaon? Bet bisa ceri kieu kumaha ka dan? Lain Nur, tadi kupangnya di jalan geus ceurik, ngomong-ngomong di palas ya, kaleci, tapi teh sok we tanyakeun si Imamna. Kenapa mewek? Iya, di heureun udah ageng deket bumi Mang Entis. Pawanianan teuing ka adi urang ngaheureun. Ayo rek disusul wae. Ayo, Sok ayo. ayo. Kelak urang nyamper heula si bos jeung Mang Oni. Ayo. Ayo, sabari genit. Ayo itu ah. Ayo. Tuh juga amang di sana. Mang. Mang. Baledog. Ah, ya naon? Aya di sana. Hah? Di sana. Sana teh tadi teh uli jeung awewe. Ini Ah, ini. jeung awewe bonge. Oh, Suganda jeung nini. Jeung awewe da geuli sedih teh ini di mana? Ah. Kurang capek-capek atuh jauh-jauh. Tenang, teangan. Heeh. Heula, Mang. Oh. Yo. Ayo urang samper Mang Oni. Ayo. Di mana nah? Balik na. Oh, bae. Ayo urang kaganteng we. Tuh juga mau pamit itu dia. Kemana beneran di dia kepanggil euy. Naon gitu? Iya ada nasi obi, ada nu malak euy. Terus saha? Teuing di Bos gang jeung eta nanti keraluli nya. Caraluli nya awewe bosan. Awewe wae cenah si kandang. Teang. Geus ganeng. Ganeng. Emang gimana sih udah ya? Gede. Di gang Mang Entis nah. Sambutkeun Dek. Ayo. Ayo uing. Kalau urang sambutkeun. Ayo, urang sambutkeun. Di mana di harinya di dia lain? Oh, di dia. Di dieu. Kumaha sok? Caritakeun kumaha mitina. Kumaha kaleci. Karena ke di mana? Di dia di palakna. Apal teh? Kira-kira baru sana kumaha ciri-cirina? Sabar urang. Kiluan. Wah, ieu. Mau dia lah. Kiloan dia. Ya. Ulang tiangan we enak baru dakna geus Imam tong jadi aya nama Imam balik we ka Iman ya Grama we. Ya ngomong aya baru dakna keur main kaleci berarti eta baru dakna oh. Aya nu make setelana kumaha setelana? Celana lepis. Jamet pisan. Dek mah teh. Ya, enggak lah. Hah? Ya. Panjang. Baiklah teh ayo tiluan cenah. Pokona mun aya baru dak. Gar teh nu main kaleci tiluan. Berarti eta. Terus Imam enak balik. Juk, balik. Kira mandi juk. Mandi. Sungguhin deui. Ayeuna kita yang wae. Sayang. Ya. Mana ya? Rek katong wae kalandeu. Kalandeu lah. Heeh. Kabur kalandeu. Ayo. Sama sayang. Kalandeu. Di luar ge meuje. Pokoknya mun aya barudak nu keur main kaleci di luar berarti eta. Heeh. Mau Jauh jauh manianan. Kalau mah kurang bantuan. Adi aing di nyinyirik gitu euy. Halo. Burung alung atuh tis gratis. Mulai. Abi, sok. Kala. Nah, Buru ieu naon tuh naon heula? Oh, tah. nu elek pusap masuk malam pusap 5. Oke, siap. Dokter lah. Dik, mana kaleci aing anjing? Mana euy? Tah na irung. Nah.
Bukan. Tah. Kok. Ayo deket lah. Berarti wanita orang lah. Mun si ieu teh jauh. Orang Jogja. Sok Oh, pada galau. Tangan dia hanya. Anjing gitu mana? kayak roda. Ah, itu jauh. Komplit deh lah. Ini kalau cai mana tuh? Anjir. Muncrat deh, boy. Kemana ya, Bang? Kanan mana kenal kan ini kan? Perganangan cai. Bantuan man. Allah sampai se. Ada yang orang canca. Perganangan hati si dia kan sih baik. Gua gombal situ ya. Kamu berat biar aku cari. Kalande, geus ka Tonggo, geus ka Kulon, geus ka Wetan. Teuing tengah-tengah. Anggi wae barudak di luar nu main kaleci. Yang di sana. Teng di Kalande. Ayo sugan aya heuh. Geus anjing. Tuh barudakna. Kela. Asa urang katiluan itu. Jiga nu kamari. Ieu anu pas. Oh, nu nikung kabogoh si sandal lain. Nu si bos. Si bos. Sampurkeun coba geroan ka dieu. Bawa kita ka dieu. Kadario. Kadario. Bulu ka dieu. Enak tuh. Gangguan bisa na main kaleci ya. panika masa enggak. Kayak lah naon ieu. Mane malah kaleci adi aing. Wah, neng gerukna. Enak. Ada enak. Ngelas lah tuh naon. Ka dieu we. Tong ka budak leutik teh naonan tadi malah kaleci adi balad urana. Tadi di gang ditu. Iraha. Tadi. Maneh ge kamari panan ngaya balad urang. Naon. Jadi mana balas dendam gitu. Lain maksud balas dendam. Mau bisa mah tong ka budak leutik tuh. Coba nang. Sia wawaniana nyoekeun baju aing. Ieu pamere ti mak aing almarhum. Saya tuh ngantang kesabaran batur. Si orang mana aslina? Orang dia. Naon? Urusan dia mau pondok ketika panjang we hayu wae. Dar kan. Rek sabaraha ratus ke dar. Jadi gitu didinya. Sok. Naon maneh malah kaleci adi aing. Naon itu naon mana riweuh itu. Kita kunaon eta adi aing mewek. Toy naon mana riweuh tuh. Kamari geus sia anjing pembunuhan balat aing. Didinya wani-wani ke aing. Ganeng. Anak kieu pokokna. Acan deuleutkeun he, mun geus aya bos uing. Goblok di mana? Pas dari ngelawan deui mah. Ah. Siarek ngelawan anjing. Mangoni. Udang, Mang. Udang. Sok, ayeuna marane ngalawan mah. Ngalawan di masuk. Asa kitu kemampuan. Yung arinit.
bangga si laing menang kieu. Tinggal ieu kaharupna. Mal ponok. Urusan teh. Tinggal gitu tuh. Ayang Beb, kenapa kemarin gak jadi ke Jakarta? Ya, yang Beb. Kemarin teh menikah tinggalan eloknya. Aku teh udah nunggu-nunggu gerak di pangkalan ojek efek teh elokna. Pinu. Teh, ayang Beb. Teh ikhlasnya abi angkat ke Pademangan ke Jakarta. Tahu aja Ayang Beb mah. Ayang Beb, kamu tahu gak perbedaan kamu sama kamu? Emangnya apa? Ih, kamu gombal. Kalau kamu terdapat banyak kalimat di dalamnya, kalau kamu cuma terdapat satu kalimat. Apa itu kalimatnya? I love you. Ih, so sweet. Hehehe.